Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahnya urang dina deungit ayeuna tiasa tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Mudah-mudahan sadayana sararehat wae. Kanggo dinten ayeuna urang medar perkawis aksara Sunda. Ambahan materi tina pokok bahasan urang ieu sakirang-kirangna tilunya. Anu kahiji ngobrolkeun wangunan, teras nu kadua fungsi sareng nu katilu wanguna janten bentuk aksara Sunda teh sapertos kumaha. Anu kahiji ngobrolkeun perkawis wangunannya atanapi pengertian. Aksara nyaeta sistem tanda grafis atanapi tulisan anu dipake ku manusia pikeun komunikasi sarta ngawakilan omongan. Aksara Sunda nyaeta aksara nu dipake ku urang Sunda nu dirundaikeun tina aksara Palawa. Aksara nu dipake nuliskeun basa India Kidulnya aksara Palawa teh anu beh dituna dirundaikeun tina aksara Brahmi nyaeta aksara nu dipake nuliskeun basa India kuno. Aksara Sunda mimiti dipake dina prasasti, piagam oge dina naskah kuno. Anu salajengna ngobrolkeun fungsinya kanggo naon aksara Sunda teh. Anu kahiji aksara Sunda tiasa nembongkeun gitunya jati diri urang Sunda nyalira. Teras nu kadua tiasa oge janten wates kahirupan antara manusia zaman prasajarah sareng zaman sajarah. Anu katilu ngaronjatkeun kahidupan urang Sunda sareng nu sanesna nya mangga pilarian di referensi anu sanesna. Ieu ngobrolkeun wangun aksara Sundanya. Bentuk aksara Sunda teh dibagi janten 4. Aya aksara suara atanapi vokal mandirinya, teras aya aksara ngalagena, angka sareng rarangken atanapi vokalisasi atanapi parobah sora. Mangga urang tinggalan hiji-hijinya. Anu kahiji mangga ieu wangun aksara suara atanapi vokal mandiri. Vokal mandiri teh pan ayat 7-nya aya A, teras E, I, O gitunya, U, E sareng E. Ieu wangunna sapertos kieu diperhatoskeun cara nyeratna oge gitunya lengkah-lengkahna sapertos kumaha. Ieu aksara suara atanapi vokal mandiri. Jumlah sadayana aya 7. Anu kadua ngobrolkeun aksara ngalagena. Aksara ngalagena mah janten persuku kata gitunya, janten saengang-saengang. Ka nya ga, nga, ca, sareng saterasnanya aya ja, nya, ta, da, terasna pa, ba, ma gitunya. Ieu masih nu tadinya aksara ngalagena mangga diperhatoskeunnya sapertos ya nyeratna kumaha upami urang bade nyerat ra gitunya atanapi la wa sa ha fa gitunya ka o mendina bahasa Arabnya teras fa ka za gitunya eta tali sareng konsonan atanapi aksara ngalagena. Anu salajengna angkanya saminya ti 0 dugi ka 9. Aya anu mirip antawis konsonan ngalagena tadinya nu aksara ngalagena sareng anu angka. Oke, tiasa ditinggalna angka mah nganggo garis lempeng janten diapit dikenca sareng dikatuhun nananya eta ciri angka salah sawiosna. Itunya. Perkawis rarangken atanapi parobah soranya atanapi vokalisasi insya Allah engke dipedar dina lawungan salajengna nya kumargi bilih seueur teuing janten urang sapali-sapali beh heula kanggo lawungan ayeuna berarti urang tadi medar tilu gitunya hiji katali sareng aksara suara atanapi vokal mandiri teras nu kadua aksara ngalagena sareng anu katilu angka
Tah ieu contoh larapna aksara Sunda gitunya, urang nyobian latihan nyalin tina huruf laten di kana aksara Sundakeun. Intina mah sami-sami wae kantun ngagabungkeun gitunya, sapertos bade nyerat kecap bapak janten kantun dipilarian bentuk ba sapertos kumaha gitunya, teras wangun pa oge sapertos kumaha disalin gitunya, ditungtut engke digabungkeun. Kami nu sanesna oge misalna urang bade nyerat kecap gara-gara kantun dipilari wangun ga sapertos kumaha, wangun ra sapertos kumaha gitunya engke disalin. Tah ieu aya samara, tah ieu aya a di dieu teh pan berarti vokal mandirinya. Dipilarian vokal mandiri a bentukna sapertos kumaha sareng saterasna. Tah ieu dina cara nyerat angka salajengna, tadi teh angka mah diapit gitunya, dikencaeun sareng dikatuhunana. Upami dina matematika mah naon teh lambang mutlaknya, tanda mutlak janten garis lempeng. Kumaha angka nu kurang disalina, upami hiji nya hiji gitunya, upami dua oge kumaha seueurna gitu. Intina mah di awal sareng di akhir. Ieu contoh salajengna urang nyobian latihan narjamahkeun gitunya, jantan maca tina aksara Sunda di kana huruf latenkeun. Sami ya oge prinsipna mah nya kantun milarian we wangun anu kieu teh naon ku upami di kana latenkeun gitunya. Siga ieu misalkeun cahaya, batara gitunya sareng nu sanesna. Tah dina aksara Sunda mah tanda baca gitunya siga titik dua koma gitunya, tanda tanya nu karar itu sami nu kitu mah gitunya aksara Sunda sareng dina huruf laten biasa. Tah ieu mangga tiasa nyobiannya masing-masing di bumi kanggo latihan nyerat hiji heula we nya sapoin heula janten nyalin tina huruf laten di kana aksara Sundakeun. Ieu aya 5 soal mangga disalin kana aksara Sunda anu rapihnya anu leresing taliti, percanten lah insyaallah sadayana pada tiasa. Mudah-mudahan dilancarkeun dina midamelna nya. Ya sakitu heula kanggo lawungan dinten ayeuna patali sareng pokok bahasan urang aksara Sunda. Insyaallah tadi kanggo salajengna lawungan ngabahas atanapi medar perkawis vokalisasi nanya atanapi rarangken atanapi parabahsorana. Atur nuhun kana perhatosan ti sadayana, mudah-mudahan Allah ngalancarkeun kana sagala rupi urusan urang sadayana salamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.